kumaha neng teh ya maksud manggil ka dieu teh ya teh carioseun nya kanggo masa depan urang gitu kan. Emang kumaha sih hayangna kumaha neng teh Nya terus ame teh ieu gitu anya deh terus izin ku batur geuningan urang teh pacaran gini terus supaya teu ieu baturnya Rio terus ieu nya enak mah nya aya manggil ka dieu teh nya aya terus nu penting gitu. ya mohon atuh urang ngobrolnya di ditu we Sok atuh di mana we Kang nya ayo ngobrolnya di ditu di tempat biasa teh. Oh mangga. Ayo. Naon, Dut? Woi, ka dieu buru. Ayo naon? Buru keur ngintip budak yo. Jangan ajak-ajak mana ka urang. Buru resep nu budak yo. Ayo, ayo. Tadi teh bejaan. Aduh, teng yo tepo. Di mana? Yo budak ngintip wae. Budak teh sering asup ka kamar itu wae tuh, kamar imah kosong. Emang nu boga imah na Ya oh udah kosong. Ayo napa yo? Mana om dek mung. Memeh budak asup bobogohan ka jero kamar. Piheulaan kumaha intip naik ka luhur para. Dek mung. Kira urang kanyahoan mah ya. Nyamuan ya, bawa budak jauh kene. Iya, lain soalnya pan urang kakarak mame lain ngabejaan di kamar. Nyanya di dinya na wae, dang ngurak wae di dinya na. Luhur teh naik na Yo, luhur. handap para lagi mana lagi handap. Oh, daek wae sih urang mah kira-kira asal ulah kanyahoan we. Moal ubah tuh no eueuh. Yo, budak teh yo bobogohan meni unggal poe. Eta budak teh. Budak sa sih? Nya tuh nya udah eta mah kos budak sakolahan ka BG. Mana ka bisa meureun ya? Nya urang unggal poe ngadepung we nampun eta budak teh. Ngan asup budak kamar eta wae. Lain Jadi urang mah lamun nempel kitu teh sok kabitang, jadi urang kumaha balawana. oke, ayeuna kieu we. Ayeuna mah maneh miheulaan kali tuh meh budak asup ka kamar. Hayo. Kayak urang nuturkeun, jangan tukak urang tembok. Jalan belah mana? Jalan belah mana? Itu tuh paharuk tuh. Paharuk tuh, kan gitu tuh. Tuh. Terus mapai gitu tuh. Asik. Nah, kalau moalnya makanya moalnya. ayo ke urang. Urang dipunggu ayo ke urang. Ayo siap. Buru, kayak urang yang jumput. Urang asup ka ditu teh. Urang miheulaan ka ditu ayo. Ayo. Urang naik kan kenal utara aja kudu disombong Iya, mana nya. urang naik mah tenang. Ayo, bareng. Ayo, buru-buru. Bobong budak ka ditu kene. Encan asup ya. Encan ih, mentak miheulaan urang kalur. Urang heula naik. Oh, Tadi lamun ka ayo udah bisaan. oh. Ayo naik udah belum pandai. Oke, punggu di zaman ya, punggu nak lawan aja. Punggu mencari batur yuk. Ayo. Dia masuk. Itu kan yuk. Ayo namun. Nah, kalinya. Ayo jual mana bijan urang. Enak urang ieu nang kanyahoan. Aduh. Ulah itu cah. Ayo terus. Aduh. Siap. Budak kali itu siapa? Kali kau. Ih, budak-budak nih, budak-budak. Kimusan kolot. Di luar itu. Kare. Dak sakit dah. Nah, budak sama. Orang tekan dandanan enteng ya urang teh. Tah. Cicing ulah omong nya. Urang nyebut satu pakan tak ka tembok nya. Ayo. Ya. Kali dia beudeuy nya. Ayo. Kali kat teh dia. Ayo. Biasa. Oh gitu. Imah kosong bukan tadi gimana? Kan anu jelema itu. Era ini. Intinya mah ya semua rasa kosong aja nih. Indonesia. Bang aman. Nah, iya, tempat biasa ya. Aman ya. Mana mah aman di rumah ini. Duga. Mau budak teh ya. Untuk karunya ka indung bapana ieu laguan di pas karari we budak ayeuna mah.
Cok bang, ke anak kurang sorangan. Apa kos kieu gitu budak kurang ya? Mudah-mudahan ya budak kurang ngomong kos kieu ieu. Pokoknya menyaung mana ieu budak yang dibejaan da ka indung bakana. Budak teh pegawaiana udah berang itu kucing kos kieu sin kajadian sok aya orang ketiga. Anu disebut naon setan naon eta teh. Ngomong terus terang masalah daerah report telat 2 bulan baru kita mah. Terus nang kumaha Iya, gitu namanya tanggung jawab ya. Kumaha itu di Jakarta geus pokona mah disarenkeun we kanu di luhur nenekna. Lain ulang masalah, ulang atakan kendeng gunung. mana Ayo ngalur teh kanu kawasan eta teh. Kunaon ya lu mau ngalur. tuh yang dibijakeun sia ka dulu mana ka kolot mana kumaha tah pagaweana Ayo ulang bawa we, ulang nganter ke kolotna. bakal itu mau dibijakeun Oh, tinggal terserah manehna sia. mending dibijakeun kalau duit tah Damai ya, emang tak damai, nyangkes lah. Gampang diieukeun lah. ayo tuh sejuta-juta tadi mah bijakeun kalau mana Pokoknya mah beres tenang, penting mah aman ya. ngobong yo Beres. ngobong dibijakeun terus ieu mah Beres. Duaan bener duaan. Oh, itu tadi seluruh. Seluruh. Jadi mana ulah kieu ya. Keluarga ya ieu. udah jadi eta tuh pagawean teh Ieu deui bubuhan teh nonton tuh mana dibijakeun ge Tuh, mah nu ajak kurang, ajak kieu mah. curi ka aing geus eta mah nyakal punya Tanggung jawab ka maneh dah. Kan kurang tadi tanggung jawab di luhur kumaha di luhur tenang. Lain lagi nyinjit dulu dan orang gede ngedan Beneran dia orang penting. bobogohan dia. Ulah sebentar awan ngintip di luhur mentang kurang nyangakeun kanu di luhur. bener genteng ke bolong genteng Geus pokona mah geus aman nah tong. curi ka itu ada nyakal Pokona mah ieu mah urusan urang. wah kayaknya tuh sejuta-juta aja apa aing oke Pokona mah ulah diramekeun we. ramekeun paling rut Kalau mereka jadi nak main bejaan. kuman gitu mata Anu nyaho duaan ya dan. ayo waing ayo gerbang kati mana mana waing bisa ke cuma kat mah Coba nunggu gua imahna nyahun. Tong diramekeun, tong diramekeun. yang penting aing mah Aman. beres aing mah Ulang meleset tuh janji mana? janji mereset wae ayo balik itu ulang dia rut